Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala anu mana dan anjana parantos ngalimpahkeun anugerahna anu luar biasa ka urang sadayana, di mana anu katukang urang parantos ngajalankeun ibadah saum jeung anu sanesna ayeuna alhamdulillah urang tiasa didugi kana Syawal dina pertemuan nu enggal dina dinten Jumat. Mudah-mudahan pertemuan urang sadayana ieu sing tambih-tambih barokah ya. Oke, sateu acan urang ngajeng kana ieu kajian saperti biasa urang maoskeun Fatihah sakali mah, mudah-mudahan lewat Fatihah nu dibaca ku urang sadayana hajat urang sadayana baik dunia atanapi akhirat, putra putri urang sadayana sing soleh sareng solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Al-Fatihatu ila sahib hadzal kitab. Nafa'anallahu bi ulumihi naf'an mubarakan fi dini wa dunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dina pertemuan ayeuna kitab Dalilul Falihin sarahna kitab Riyadhus Shalihin nyaeta dina bab babul waqori wasakinati, bab tentang wakor wasakinati sareng sakinah. Sangeus urang kamari bab anu samemehna teh nyaritakeun tentang nasihat oge kamari teh sigar tengahna entong berlebihan dina naon, dina urang mere nasihat. Tah dina aya dina bab berikutna ieu ngajelaskeun babul waqori wasakinati. Lamun sok ngagunakeun isyarat kieu ketika anjeun sok rajin nganasehatan batur, ketika anjeun sok ngabejaan ka batur, maka jaga perilaku anjeun supaya diri anjeun teh ulah bahasa kieu nitah we ka batur ari kalakuan manehanna ge kitu keneh. Tah ieu salah satuna naon pesan anu tersirat tina ieu bab nyata
babul waqori wasakinati. Naon ari waqor di dieu nyata ieu bab tentang bisa hartina wibawa, bisa hartina kahormatan, wasakinati sareng ketenangan. Tah naon maksudna ieu teh dina hirup sadidinten puntennya, dina hirup sadidinten urang teh ulah kieu punten, pan jalmi teh bade dimuliakeun ku batur, bade dihormat ku batur, tapi terkadang Mang Asep dina perbuatan tingkah lakuna teh sadidinten teh naon lecehkeun batur. Jadi gayana perbuatan teh naon teu aya kahormatan dina tutur katana, dina perbuatanana gitu. Jadi kudu bisa ngajaga naon muruah. Nah ya kudu bisa ngajaga muruah. Naon muruah teh bisa harga diri atanapi lamun dina mah waqor tina wibawa urang kudu bisa ngajaga. Tah sateu acan kana aya naon ayatna sakedik meh urang paham. Jadi terkadang waqor oge aya nu namina dina Al-Qur'an hartina teh ieu naon waqro teh sumbatan naon telinga. Jadi kadang aya bahasa Arab saruba tapi bisa hartina berbeda. Taya ngagunakeun ke dina mufradat eta mah gitunya pahamnakeun, tapi eta mah lain topikna sabenerna gitu. Jadi bilih hiji waktu urang engke papanggih jeung hiji katerangan sarua lapadna tapi kok bisa artina berbeda. Eta mah keun bagian ulama anu urang mungkin teu aya kewenangan da urang kurang paham di bidang eta. Nah di dieu dijelaskeun nya al-waqor aidon al-adhamah. Jadi nu namina waqor teh nyaeta al-adhamah. Naon adhamah teh? Keagungan, bisa wibawa anu kudu dijaga. Tah nya tapi urang punten ieu kudu apik oge ngajaga wibawa urang tenang oge sabener lain pemberangkatan tina naonnya lain pemberangkatan tina gumede. Jadi sekedik urang kudu paham ieu mah kantos anu disampaikan ku para kiai terutama ku saha nyariwayatna ti ucapan saha Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdi kantos maca dina kitab Nasoihul Ibad upami telepat mah kasauran Sultan Aulia nyata Syekh saha teh Abdul Qadir Jailani anjeunna yogeun kieu idza laqitu ahadan minan nasi ra'aitu al-fadla lahu alaika. Jadi di mana-mana anjeun panggih jeung sawe gitu Mang Asep urang teh panggih jeung sawe urang panggih teh. Tah maka anjeun kudu ningali kudu boga rasa yen batu teh leuwih utami leuwih sae daripada urang kayak watakulu jeung urang ucapkeun nya asa ayyakuna inallah khairun minni. Bisa jadi ya jelema teh leuwih alus daripada urang kayak pemaparan beresnya. Nah ieu aya penjelasan kieu salajengna pain kana sogiron mun urang teh hiji waktu panggihna jeung budak leutik kadang sok aya pan kadang ngrandahkeun ka budak leutik teh. Tapi ieu wali Allah nu namina sa Syekh Abdul Qadir Jailani ieu kalimatna fa in kana sogiron maka lamun aya nu panggih jeung urang teh saha budak leutik kultu atana kulta ucapkeun ku anjeun tanapi anjeunna ngucapkeun nya hada ari ieu budak leutik lam yaqsillaha encan doraka ka Allah. Sabangor-bangorna budak leutik benernya budak leutik suku mah kitu kieu doraka encan tapi sasoleh-solehna urang geus doraka urang mah. Tah jadi di dieu kade urang ulah boga rasa naon leuwih alus daripada budak leutik. Naon budak leutik mah ceuk kasana sabangor-bangorna ge sabenerna mah encan naon can doraka. Urang sageto-getona salat sageto-getona ngaji urang geus naon ulah aya bahasa urang leuwih alus ti budak leutik ulah kaya nya ka budak nah ulah samaneh naon ka budak leutik kitunya ka murang kalih gitu. Nah salajengna ieu kasauran saha Syekh Abdul Qadir Jailani nya. Nah wa in kana kabiron jeung lamun urang panggih teh jeung nu saluhuran urang gitunya. Nah kumaha kultu ngucapkeun anjeunna ieu mah gitunya ieu pelajaran urang gitu. Hada ari ieu jalma nu saluhuran urang qad abadallaha qabli
geus ibadah sameh urang. Jadi ieu jalmi nu umurna salu urang teh geus ibadahna heula keneh ieu jal daripada urang. Tah saloba-lobana urang ibadah da heula keneh itu. Bener teh? Saheula-heulana urang teh getol ngaji da heula keneh itu anger. Urang enak sholat da heula keneh itu. Layak teu urang ngucapkeun leuwih alus henteu, itu berarti leuwih alus daripada saha. Aya. Jadi urang entong aya bahasa naon karusahanapeun tong aya bahasa urang da luhur. Da naon nya kitu. Kitu nomor kadua lamun kasalureun itu geus leuwih ti heula, leuwih loba daripada urang. Nah, teras di dieu aya kalimat deui saur saha? Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, wa in kana aliman jeung lamun ayeuna panggih jeung jelema nu boga ilmu geus dibere ieu jelema teh boga panggih jeung anu boga ilmu mangna urang teh kumaha di dieu ucapkeun ku urang teh ieu ucapan saha Syekh Abdul Qadir Jalani hada ari ieu aqto malam ablago wanala malam anal. Jadi ieu jalmi teh geus dibere perkara anu urang mah teu nepi. Ieu jalmi meunang sesuatu nu urang mah teu meunang. Naon maksudna naon? Ieu jalmi mah apal perkara terus anjeunna teh nya ngamalkeun urang mah teu apal. Dina ngamalkeun ge urang mah kurang paham. Tah ya kudu di urang. Jadi neuteub nu boga ilmu kudu kitu. Kasaha? Kanu berilmu. Gitu. Nah, teras lamun urang penak jeung saha di dieu? Lamun urang penak wa in kana jahilan, mun urang teh penak jeung saha? Jeung jelema nu bodoh gitu urang teh. Kumaha urang? Ulah nyebutkeun ada saya mah bodoh henteu di dieu saur Syekh Abdul Qadir Jalani qultu ngucapkeun kaula dina batin nya ieu mah hada ari ieu asallaha bijahlin ieu jelema memang doraka ka Allah. Tapi dorakana teh bodoh. Wa ana asaituhu bi ilmin ari urang mah doraka bari ngarti. Ieu na mun aya jelema anu bodoh. Memang ieu jelema doraka, tapi ieu jelema doraka teu da ku bodoh. Urang boga ilmu nabet urang doraka. Batur salat malaweung heuda meureun pelet ilmuna, urang ngaji minang tapi malaweung wae. Paham tak gitu? Iya orang perlu bijak ya di dia. Ya perlu paham orang supaya naon orang ulah aya kesombongan di diri orang. Ulah kayak kaitannya jeung pembahasan ieu naon kelanya teh acan. Teras di dia wala adri bima yahtimu li au bima yahtimu lahu. Bari urang teu apal. Ieu jelema nu doraka tungtungna ge kumaha teu apal. Urang ge tungtungna urang teu apal. Bener teu? Sedengkeun jelema ulah laka bangga da jelema mah punten dina katerangan innamal amalu bil khawatim. Pastina anu pirang-pirang amal itu tergantung kumaha tungtungna lain kumaha mimitina. Serius ya mah. Jadi jelema itu lain kumaha perjalanan awalna tapi kumaha tungtungna akhirna teuing kumaha akhir urang teu apal. Maka urang sing sadar nya kudu minang we urang teh naon Allahumma rizqna bi husnul khotimah ya Allah rizkian abdi sadaya teh naon husnul khotimah. Ieu urang nu kudu pesan kudu ngarti pelebah dieu kitu nya ulah nepikeun dalam mun ngarti ka bab ieu da jelema moal kasaluhureun moal loba kitu kieu kasahanapeun moal bakal biasa we moal cempadan jelemana teh moal ngagonggorokan moal anu moal wah biasa we naon dah nya san puguh gitu. Nah terakhir ieu ucapan saha Syekh Abdul Qadir Jalani wa in kana kafiron jeung lamun urang panggih jeung jelema anu kafir kumaha qultu dina batin ieu Syekh Abdul Qadir Jalani nyarios abdi mah cenah teh kitu nya naon la adri kaula teu apal asa aya selama bisa jadi ieu jelema teh engke Islam. Iya fayah tamu lahu maka ieu jelema tungtungna teh ku eta Islam. Ya bi khairil amal ku sae-saena amal wa asa an akfuro
bisa jadi orang nu kafir bisa jadi orang anu kupur. Nah keda orang ulah peda orang boga amal, ulah peda orang boga ilmu. Aya teu ulama nu baheula sul khotimah? Saha contona? Aya ulama barsiso kapungkur pan kumaha eta? Saha deui namina teh geuningan? Bal'am bin Bauro. Laras teu? Hiji pelajaran keur urang kudu ngajaga hate kade ulah aya naonnya rada kaluhur lah urang teh kenging gitu. Naon? Ya, ulah pokona mah tawado mah ningali batur teh lah salwi alus saya batur malah daripada urang. Kitu urang mah pokona ulah aya kalimat urang leuwih alus ulah gitu tah. Ya urang geus paham di dieu. Naon di dieu disampaikeun ieu heula karena aya hiji hadis anu ieu hadis paham. Naon la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi misqali min kibrin. Nah, maksudnya moal asup ka surga saha jelma anu aya dina jero hatena naon kasombongan sok sanajan sagede bini sosin lah bahasa Inggrisnya terus paling ieu mah gitu nya atawa saeutik ke pokona mah naon tah kasombongan. Tah lewat ieu penjelasan naon ketika urang ngajaga muruah urang, ngajaga wibawa urang lain urang sok suci lain urang sok baik. Tah aya pemaparanana ieu nya ayatna surah Al-Furqan bilih bade dibuka mangga surah Al-Furqan ayat 63. Saur Allah Subhanahu wa taala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Gitunya wa ibadur rahman jeung ari hamba-hamba Allah nu sifat rahman. Ya, dijelaskan ieu lain hanu sanes tapi ibadur rahman. Nah, nu kumaha ari ibadur rahman teh hamba-hamba Allah anu ar-rahman teh cirina teh alladzina nyata jalma-jalma yamsuna anu laleumpah aranjeunna teh anu berjalan aranjeunna teh ala ardi di luhureun bumi. Haunan, naon haunan teh di dieu? Dina sarahna nu namina haunan teh ai al-waqar was-sakinah nyaeta ngajaga naon tadi teh? Muruahna, ngajaga wibawana, ngajaga katenanganana. Oke. Tah, kitu pengertiannya. Jadi naon teh? Haunan teh di dieu aya hiji kitab namina teh tafsir Ruhul Bayan. Dina tafsir Ruhul Bayan naon ari haunan teh di dieu ya? Haunan teh nyata huwa as-sakinatu nyata tenang. Teu babari naon? Teu belikan bisa. Teu babari gitulah teu bari kumaha gitu nya. Wal waqor jeung anjeun nya tenangnya ngajaga gua apa we kumaha kitu di dieu teh. Nah kayak dijelaskeun di dieu nya tah. Jadi ieu hamba-hamba Allah teh naon wa idza khatabahum jeung di mana-mana nyarita ka aranjeunna al jahiluna jalma-jalma nu bodoh. Maksud jalma bodoh teh dina hatena teh eueuh ilmuan gitu. Jadi lamun nyarita pan eueuh ilmuan masuk peletak peletuk gitunya. Jadi lamun ieu mah asbun asal nyarita kadang agama dipake heureui kadang kumaha kitu kieu deuk diamal kadang kicep bodoh deuk kumaha kitu kieu sok jadi bingung ka urang teh kadang. Tah ketika kieu punten maka urang naon salama we urang teh ucapan urang teh naon nya anjeunna jadi salamet urang salamet. Tah jadi hamba Allah mah anu ibadur rahman teh kitu henteu naon teu nya tenang gitu tenang henteu babari tah kitu peda ieu ucapanna naon tah tadi teh anu bodoh teh. Jadi dijelaskeun dina sarah naon tafsirul bayan wa idza khatabahumul jahiluna ae nu dimaksud al jahlu teh naon khalwu nafsi kosongna jiwa minal ilmi tina ilmu
wa i'tiqadu syai'i sareng dina i'tiqadkeun hiji perkara bihilafi ma kala nyulayan perkara. Jadi nekadkeun mah nekadkeun tapi salah nekadkeun gitu. Aya kadang berbuat salah perbuatan jadi kosong tina naon gitu. Khalwun nafsi minal ilmi, kosong jiwana tina el. Jadi kitu jalma nu bodoh teh lamun dina ieu naon tah dina tafsir Luhul Bayan mah gitu. Tadi dia dijelaskan qalu salama. Jadi ucapan ibadur rahman mah di naon? Tadi dia dina aya penjelasan dina Ihya Ulumuddin mah kumaha? Inna salimna min ismikum, sanyana kami salamet tina dosa aranjeun ya, wa antum salim jeung ari aranjeun salamet ti kaula tina naon? Tina kagorengan kaula. Jadi teu naonnya henteu tadi teh curang mahnya henteu kabawa arus we gitu, tenang we gitu. Tah ieu sahabi teh ibadur rahman ya, mudah-mudahan urang sing kalebetkeun ibadur rahman. Lamun hoyong lebih detail kajian tentang ibadur rahman memang aya tafsirna lain belah dihungkul panjang keneh. Kaituna teh aya peutingna kumaha. Jelasnya aya kumaha geuningan selanjutnya teh? Aya nu katalar? Mangna katalar? Eta wa ibadur rahman tapi katuna walladzina yabituna li rabbihim kumaha? Ieu mah kumaha? Teangan ke mah urang hayang ka aku ibadur rahman, urang bisi teu migawe urang teh. Peutingna kumaha, beurangna kumaha, bahkan ngadoana kumaha. Bisi urang nah di dieu dijelaskeun dina sarahna ya punten duna ibadu dunia, lain hamba dunia, lain hamba setan, lain hamba nafsu. Di dieu teh naon nu sebatkeun ibadur rahman di dieu dina sarahna wal mana ibaduhu al maqbuluna. Jadi hamba-hamba Allah anu ditarima nu dimaksud. Jadi pan sakabeh ge hamba Allah sabenerna, tapi dina hirupna faktana mah teu ngahamba ka saha? Ka Allah. Tah aya nu diaku ku Allah sebagai hamba Allah teh ieu gitu. Mangga pilari we engke nya tafsirna engke di pertemuan kapan-kapan urang caritakeun ibadur rahman. Ayat sabaraha teh? Ayat 64 63. Mangga engke berikutna 63 na, 64 na, 65 na pemaparana kumaha lamun urang meh ka aku hamba saha? Hamba Allah anu kalebatkeun ibadur rahman gitu. Tah bisi ngaku-ngaku gitunya. Salajengna sanggeus ayeuna Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 63 salajengna ieu kitab hadis ti Siti Aisyah an Aisyata radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu mustajmi'an qatun dohikan hatta turu minhu lahawatuhu innama kana yatabassamu muttafaqun alaih. Kumaha maksudna? Ieu saur Siti Aisyah ma ra'aitu teu ningal kaula kasaha? Ka Rasulullah sallallahu alaihi mustajmi'an anu ngumpulkeun, anu terkumpul qotun sama sekali naon dohikan seuri ya, dohikan teh seuri hatta turo sehingga katingali minhu tina eta seuri na Rasul lahawatuhu langit-langitna. Jadi naon itu balik teh? Jadi henteu. Nah bisa gitu kayak orang buka heula. Jadi aya naon sikap jalma seuri gitu. Seuri na teh punten sabarna eta teh membuat dirina orang konyol gitu. Jadi aya seuri punten, aya seuri orang cerdas, aya seuri orang konyol. Kapaham teu? Tah ieu aya nu namina di dieu teh dina sarahna kayak qala ahlul lughah, sasauran ahli lughah ahli bahasa, at-tabassamu ari tabasum. Jadi gini sering orang nguping naon at-tabassumuka liwaji ahika
sodakotun ari senyum kasa kadulur anjeun eta teh bernilai tah didilas ke di dieu naon nu namina tabasum teh maba diudohi nyaeta awal tina seuri awal tina seuri kela wadohiku sareng ari seuri in bisa tul wajhi nyaeta bekahna wajah kayak jadi dohik mah bekahna in bisa tepan perkahnya buka gitu muka wajah ya hatta tadaharul asnan dugikeun katemong gigi minas sururi tina bunga kayaknya jadi nu namina naon teh dohik mah jadi naon bekahna wajah sehingga katinggal naonna waosna tina naon tina kusababu bunga tak aya nu namina deui di dieu naon pain kana bisautin maka lamun aya make sora wa kana bihaisu yasma'u mimba di bahwa al-kohkohatu jadi lamun aya sora mah eta mah kalebetkeun kohkohah nah galak-galak sastra katakan tah sabenerna pemaparan anu nyaritakeun teasna hate teh pan sabenerna naon kohkohah seserian anu seserian teh sorana teh tari ka kuping aya suaraan jadi mun urang seuri mah nya seuri tapi seurina jelema anu kurang berilmu mah jadi tah kumaha lah kitu nya tah nabi mah teu pernah mangga nabi teh gitu jadi nabi itu bisa menjaga diri panjalmi lamun kerbunga sok melampaui batas kadang jadi sok tolol pan kadang aya jalmi saking bungahna jadi poho kana naon kana harga dirina aya anu gitu benernya aya jalmi teh ku bungah bisa poho kana harga dirina aya ku peulih bisa poho kana harga dirina tah ieu hamba Allah mamanglang ternyata sigir tengah mun bunga ya stabil gitu tah ieu rasul gitu rasul teh ya jadi saur Siti Aisyah radhiyallahu anha ma raaitu Rasulullah sallam mustajmi'an qotun dhahikan hatta turu minhu lahawatuhu jadi teu pernah cenah gitu katingan nepikeun ka ieu teh naon calawakan kumaha gitu kieu nepikeun ka sorana kumaha gitu kieu pan eta mah katinganna mang nya konyol eta bahagia nya pasti bahagia gitu ge jeung kadua seuri gitu mah cenderung jalma nu poho eta poho kasa ya poho ka Allah pasti gitu ya tah ieu jadi urang kudu naonnya jaga naon berarti nya menjaga ngajaga muruah tenang urang teh gitu jadi baik dina sedih tetap terjaga dina bunga tetap persok aya jalmi teh anu sedih parah wajah teh bener-bener naon asa hancur ya pokona mah wajahna sikapna teh mangasep aya deui jalmi teh ketika bunga saking bunga-bunga nepikeun ka poho kana diri artina naon ieu perbuatan teh membuat dirina jadi naon jadi hina gitu jadi ieu perbuatan asa teu pantes gitu umpama gitu yang pentingnya aya jalmi ieu mah dipigawe aya pantes dipigawe ku si anu aya pantes henteu pantes ku si anu contoh aya kiai umpama aya kiai bunga bunga teh ujug-ujug joget manehanna teh ku saking naonna tah are eta dosa teh joget henteu tapi dipigawe ku jalma nu boga ilmu pantes teh tah kitu paham maksudnya kitu ieu nu namina ibadur rahman tah urang kudu ngajaga naon tah tadi teh al waqar sal wasakinah tenang jadi mun bunga ulah poho ku bunga eta mun sedih ulah poho ku kasedihan da sedengkeun jadi hamba Allah mah kitu tadi teh kitu wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna ala ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama
taeta nu namina naon bi teh al-waqar sareng naon bi teh sakinah ya, tenang urang teh ulah naon punten ya punten kantos aya hiji hal anu urang perlu diperhatikan. Nah jalmi cenderung ku orang soleh sok era dia pertarusan abi mah, nah kebanyakan jalmi penak jeung orang soleh bet era gitu, nah gitu cik ain apa tuh karena orang soleh itu tenang. Ketika tenang itu jalmi ketika penak jeung anjeunna seolah-olah dirina kagambar kalakuan orang sorangan teh asa naonnya paham teh gitu, asa kabuka urang teh ku eta naon penak na hungkul oge. Geuningan aya hiji penjelasan al mukminu miratul mukmin, ari orang beriman teh eunteung keur orang iman nu sajen deui. Jadi kaeunteungan urang teh kalakuan urang teh. Paham gak gitu? Jadi urang sok lah ieu jelema beda urang bisa ngukur. Ya beda ya, urang ngerasa paham ya? Jadi orang beriman aya aturanana maksudna kieu-kieu kumaha. Gitu, kapaham teh? Hiji. Oge nomor kadua di dieu dijelaskeun dina sarahna ieu kalimat tentang naon tadi teh ibadur rahman aya penjelasan kieu nya sarahna di dieu. Jadi orang beriman bener teh orang beriman birusus gitunya. Jadi orang beriman mah mana eta nya ieu nanti oh iya al mukminu ari jalma anu iman hayyinuna layyinuna tenang berwibawa lemah lembut ya orang beriman cik pertarosanana naha bet tenang apan boga iman da jelema nu iman mah tenang atuh cek pun tadi orang berbicara masalah iman cik lamun urang aya jalmi kieu keun bae lah urusan ieu mah ku abi di tangan walar ku abi beres pokona mah cik urang bakal tenang moal da geus aya naon aya nu ngajamin cik bari teu maros ari Allah ngajamin teu ka jalma-jalma nu iman ngajamin teu cik coba lamun aya jelema ngaku beriman tapi teu tenang asa teu kaharti abi asa teu kaharti abi mah orang beriman teu tenang da orang beriman mah bener-bener dijamin pan aya hadis nage kumaha geuningan anu tentang subuh geuningan man sholat subhi saha jalma anu sholat subuh kana fi dimatillah maka jalma anu sholat subuh eta teh aya dina pelindungan saolah kieu hei lamun aya nu coba-coba nganyerikeun ngateungeunahkeun ngaganggu ka jelema nu beriman ieu sholat naon sholat subuh eta jelema urusan jeung saha urusan jeung Allah kamana wae anjeun nyumput bakal beunang dicirian ku Allah nepi tah peringatan Allah paham teh jangan lain urusan jeung orang beriman sebenarnya jeung saha jeung Allah cik ieu bari pertanyaan ke urang gitu kudu tenang urang teh kudu tenang lamun diganggu nu bakal ieu saha ya Allah subhanahu wa ta'ala maka muncul tanaon ketenangan eta naonna gitu tah ya eta secara singkat berkaitan tentang naon teh al-waqar sareng as-sakinahnya mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat ya jadi keur urang gitunya kudu ngajaga naon tah ngajaga muruah urang gitunya ulah dugikeun urang teh teu pantes kalakuan urang teh gitunya teu pantes gitu naon kieu contoh dina kitab Nashihul Ibad ari doraka mada Allah ge henteu resep bener teh goreng doraka teh goreng tapi ieu lamun doraka dipigawe ku nu geus kolot itu leuwih teu pantes jadi lamun aya budak ngora doraka goreng teu nya goreng da teu pantes tapi lamun aya jelema nu geus kolot masih kan doraka leuwih teu pantes terus ya aya jalma nu bodoh
doraka goreng teh goreng anu boga ilmu doraka paham teh tak eta paham jadi kudu naon kudu ngajaga urang teh gitu aya jalma tara ngaji heuh kitu kalakuanana goreng teh nya goreng ieu jalma sok ngaji kitu kalakuanana paham teh anjeun teh da eta pertanyaanana abi sok kadang ngerenungkeun gitunya ngaranna pelebah mana dina Al-Maidah teu salah banyak aya pan dina Al-Maidah teh tentang soidnya tentang naon berburunya leres pan hewan nu pake berburu teh naon anjingnya gogog punten eta gogog punten eta gogog teh puntennya hiji lamun geus terlatih bakal aya beda jeung nu can bener teh aya beda gogog geus dilatih aya perbedaan jeung gogog anu jelema nu sok ngaji jeung nu tara ngaji kudu aya perbedaan tapi lamun aya jelema hiji jelema teh sok ngaji getol ngaji tapi kalakuan ciga jelema nu tara teu kaharti padahal nguran gogog wae aya perbedaan jeung saha gitu sok aya teh sok dina sirkus naon geuningan sok dilalatih teh aya singa aya gajah naon deui dah lobanya geuningannya dina eta nu dilatih teh cik anu geus dilatih aya perbedaan teh aya sato wae geus dilatih aya perbedaan piraku urang nu geus kamari Ramadan sabulan dilatih ku saha ku Allah lahir batin urang pentingna taraweh urang tadarus urang puasa kitu kieu piraku beres Ramadan sarua jeung jelema nu teu Ramadanan asa piraku urang kalakuan kitu tah ieu anu perlu dipertanyakeun maka urang kudu ngajaga tah ieu salah satu bukti akhlakna teh naon muruah ngajaga wibawana ngajaga salah kumaha jadi ulah naonnya urang mah ulah gampangan lah kitu kieu kudu tenang gitu eta sakitu heula mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat khusus kanggo abdi umum kanggo sadayana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.